Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge, ieu maka dedeh Gusti we teu layak sabenerna mah kudu dibere mah. Atuh deuk pelebah mana dipake ka dedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati. Tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah. Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati, para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna. Para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain. Sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti, abdi teh moal menta ka sasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata. Urang mah pancan orang cai mataan can orang. Encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri. Bloon aki-aki deh. Mun kitu berak ngora can kabeli sepatu can kabeli lepis ceri kerada deres. Ieu aki-aki. Cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cakana. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Mantap kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kade para wali-wali Allah. Mantap itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500, Pak. Urang mah lain, Pak. Butuh 500 datang 5 juta. Tah. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mah sepeda, motor sepeda mun aya mah laku marina. Aya deui ge capek. Urang tah kos kitu tah. Nah ieu ngadoa ka Allah. Nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha. Dibere nu gendut ku Allah, po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Enta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu
urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harapan nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget kadinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep kauliya Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci pan nu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos gitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas batu hadas awak roh nama tetap suci baik nama tak mungkin awak nama boga hadas letik hadas gede rohna apangih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa iya cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inungkeun beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi batang teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah kos aya jelema anu burut ngeburut nanya ka naon garangan ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu keun ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Nanti cai kiai na keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikanna. Keluarnya na boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah haji nyeri beuteung. Oh, beuteung nyeri. Atuh babacaan aja boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Nang bae tanyakeun, kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah.
yuk cerita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih roh najeng nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah roh nama geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajadai masuk Allah mari nu eta pas kabeungeut naon eta karung di mana nya nendena asana nyoap ka jeung kumaha ih teh budak nendeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulah ditita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna gitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekon sepudawabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tuh mantap kaya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor mah aya motor deui sarua ye eta teh mah duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta na langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling
Culak-cilik nyana ge kakaler kakidul kawetan ngado ade ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nya teh abdi mah lempang ka Mekah cekna hebat kan wali tanya Pak dekat mana ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura pamenta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek ku kumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali tah nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya nu maling motor tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nyana teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jauh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh ja Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona dibejakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana
jamual orang jauh ente cina masalahnya apa dia bohong eta tadi moal teh rahasia geus teh kudu keceleban geus tobat tuh mentak ke di dia ge da aya di dia ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ke polsek urang Lampung jelemana aja polsek na bebeja kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkep aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja polsek kebingungan itu terus ada tobat ke kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh karena saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong ke Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui pan aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan waya di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 urang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja ka polsek ngan nyana mayar ka aing sabarata ka polsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kumaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaho na ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge
tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah ndek diteruskeun bae ditutup itu mah hatena atuh nyangakeun cenah Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu teh jawaban sanunya orang diangkat jadi wali itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah aing dua nyawa ngaran teh rupa mana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali sia keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang itu ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jambung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah ja geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh meureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae bu pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipakai karesep ku Allah
Jadi di dia bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade matak Allah teresepeun ka nu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah teresepeun nomor kedua panjang ya nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah teresepeun anak teresep teu dipake resep Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya na dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisani na teh keur pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli orang 1000 ngan aya 900 bebeja orang weh ieu kurang warna kurang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh kan ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalaunan rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namanya cingin set celong saya tik set sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh hayang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti tak Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung si eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kina ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu
ngadoa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gangan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adan Kasogi budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa tuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocutan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti tadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur jabaroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh malah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna meubel teh takos gitu bila perlu lah motor itu baik tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan beneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nu lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti bugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama urang Jakarta Gusti urang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai nu hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun tah pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngana teh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah bah bisa kajian kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak kanyana ongko wali ongko bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara
ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gede kieu 2000 hutang nah ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mah teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu didelek urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureum lah kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos teu 5.000 jadi ya guys 5.000 pug gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain-lain geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin oh ya Rabb nurutkeun nafsu mah atuh gampang bae tapi ketentraman jiwa untuk menuju akhirat supaya ngeunaheun ibadah ulah aya masalah lah jasa keudeuh hirup di dunia nu penting orang boga pamajikan teh pinter geulis sugih geus dosa tanggal hijina isuk di jero bulan haji nu boga haji mah jelas ngalaksanakeun ibadah haji moal aya poe pangagung-agungna ialah poe Arafah moal aya poe nu poe hebat-hebatna pangmulia-mulyana kecuali poe Arafah poe Arafah mah pohara kapoharaanana emang kumaha kiai jakula ge geus cenah ka Mekah lah nya panas kurang cai naon tuh kehebatanna lamun neuleus sakadar zahir mah sapira arpahat tetapi horeganan malaikat keur memandang seluruh malaikat ka jelema nu keur wukuf Allah mencerongkeun ka jelema-jelema anu keur wukuf di padang Arafah berarti ditonton ku malaikat ku Gusti Allah urang Indonesia mah hebat sakedeung mah diukna ajuba mulai saurang kieu nuturkeun hijina kieu deui ajuba kararitas kieu teh lain gegeuraan ka tenda ngaroko heran mah teh urang Indonesia teh masyaallah barang dideuleu ditanya urang mana sih curug urang Balaraja sepatan tapi pasar kemis eta masyaallah da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyiyat Arafah ngaduakan jeung Nabi dina sore-sore bulan Arafah ngaduakeun li ummatihi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Kangjeng Nabi mah ngadoa teh jang umat urang mah jang urang we ngadoa teh ya Allah ya Rabbi di Arafah anu mulya haji hiji abdi hampura amanat ti guru abdi tage nomor kadua abdi teh menta dibere babari be usaha Gusti supaya mararaj dagang-dagang abdi dagang karung dagang jengkol dan macam-macam supaya jang urang kajian tetangga abdi mah susah ge tah aya kos gituan urang ulah ka batur bae atuh Gusti ka abdi teu bagus tah kadoa kos kitu
itu bagus. Geus urang datang ka Arbah mah Gusti abdi ieu datang ka Arbah tanah anu mulya anu geus kamaklum ku sararea. Abdi mah hijina minta hampura bae nu sejen-sejen mah tah mah lah kumaha Gusti bae mah nya datang ka teu dibere bagus. Sarua ketel tah atuh. Jerahkeun diri ka Gusti Allah teu kudu omong-omong. Masyaallah karim. Ternyata doa Kangjeng Nabi fa ujiba bi anni qad ghufirtu lahum ma khalal mazalim. Dijabah ku Gusti Allah bahwa simkuring dihampura dosa berikut para umat-umat kaula dihampura kabeh selain daripada perzoliman nu ngazolim jeung nu dizalim. masyaallah. Fa inni akhidun lil mazlum haqqahu. Gusti Allah gaula anu bertanggung jawab kanu dizolim, tetapi ka para penzolim cek Gusti Allah teu dihampura ku kaula. Masyaallah. Nu dizolim geus kumaha tanggung jawab Allah, tapi anu ngazolim jelema boga hutang kemudian janggina isuk sore zolim tah eta mah dihampura tah ku Gusti Allah. Dawa jelema nganiaya teu puguh teu karu siksa zalim. Dan berbagai tentang perzoliman. Zaid dekawin 2 poe deui pamajikan calon pamajikan dibawa kabur ka Lampung. Wow, tambah zalim gede jasa tambah. Tinggal eta bae calonna hak bete berdayanya nangan dukun ka mana aing. Nah itu zalim pada dan lain-lain sebagainya. Zalim leuletik kanana keluar ti majelis nyokot sendal nu bagus. Zalim. Lah cedacakeun aja jelema da geus salaladar ieu moal marah ai batur sadar ai sia teu sadar tolol. Cikangjeng Nabi ya Rabbi in syita taital mazluma minal jannah wa ghafarta lil zalim wa ghafarta lil zalim ya Allah ya Rabb anu ngazalim hamba Gusti umat abdi nu dizalim hamba Gusti umat abdi mah moal diwilah-wilah Gusti nyanggakeun ka kersa Gusti we sadaya-daya Gusti nu dizalim pangmerekeun sorga nu dizalim teh mazlum teh geus jelas anu ngazolim ge panghampurakeun bae mulia amat eta si hate bisa ngadoa kos kitu tah anu dizolim atuh geus puguh teh mah bakal dibere sorga ngaranna dizolim ieu ge nu ngazolim ge hampurakeun bae Gusti dosana eta urang lamun mengamati doa ya Allah ku mulia amat Kangjeng kos urang ya misalna ngadoa ya Allah ya Rabbi Gusti aya nu nganiaya abdi aya nu ngahalangan bae dagangan-dagangan abdi ku abdi dek dibayar ku batur disikat panghampurakeun Gusti teh jelema teh kajeun abdi mah asal batur bae mararenah jeung sararugi kajeun abdi mah kege abdi ka Sukabumi Gusti. Dek naon cek Gusti ngan teluh goblok tok atuh. Ulah kos kitu ulah. Bersihkeun atuh ulah geuneuk maleuk nurutan Kangjeng. Wah harap eta doa. Ya Allah ya Rabb. Tuh ya Allah ya Rabbi. Hampura abdi hampura tetangga abdi kamari tetangga abdi tanya ku abdi teh teu nembalan kajeun Gusti panghampurakeun nu belah kaler mah malah nyiduhan ka abdi eueuh masalah Gusti panghampurakeun abdi ngahampura teu aya naon-naon Gusti malah mah sendal-sendal abdi sapatu dibawaan ku hampurakeun Gusti geus eueuh masalah kajeun abdi mah teu make sapatu ge emang abdi mah suku abdi mah teu pantes disapatuan. Sapira orang pondok atulah mangkaning ieu aya cenangan deuk mah make sapatuna atuh. Tah. Eueuh geuneukan bersih. Komo urang di psikologi mah tuh can bersih-bersih hate tinggal salengkah deui ka kuburan. Masih can bisa keneh bae bersih ya Allah ya Rabb. Ulah-ulah nanaon ieu mah urang nyaba ka imah tatangga teu disuguhan ngomongkeun.
Ita si budak aing datang kadinya geus sabaraha bulan teh kali teu aya cai-cai acan bego tuh budak. Eta kan kira bersihna. Bersihnya ya Allah ya Rabbi. Geus ulah aya naon sapira inum, sapira dahar. Bersih tak urang belajar kira. Lamun urang geus bisa teh hirup teh nikmat. Salat ge husu. Tapi lamun cara tadi tah Allahu Akbar. Sial tata tangga goblok. Ye, itu mere cai-cai acan lain Allahu Akbar kabiro gogoblogan. Coba ge geura ta eta nu kabawa salat eta nafsu belajar bersihan kobong geus kolot kuduna teh disuguhan alhamdulillah sanajan disuguhan aing mah nginum tilok loba sanajan nginum cecekleukeun aing mah sadena teh disuguhan alhamdulillah kos urang teh dibere ku pamarentah kuduna alhamdulillahirabbil alamin Gusti nyalametkeun ka abdi bupati datang tapi teu mere gubernur datang tapi teu mere alhamdulillah salamet sebab duitna teu bagus Gusti ieu mah lain pelit manya bupati Gusti pelit gubernur pelit gas tah teu beres tah kuduna alhamdulillah salamet alhamdulillah kiranya nanya badainya mere di temual kan. Urang kira-kira deui salametkeun ieu masih ngomongkeun kene bae. Eta kiai eta. Kiai eta seperti kiai tolol. Atuh kuduna mah salamet masyaallah. Okos jelema atas gaduh kotok menang nya teh tarohan. Ya kiai tah alhamdulillah tah hayang sit amat mata 1 juta tah aing menang 10 juta tajang kiai 10 alhamdulillah tek menang deui kitu sia kiai goblok we tetep gitu sia beus teu boga jampena datang ka aing ye ngagoblogan tah kiai malah deuk mere ke jampe ngadu kotok tah guru da kan ulah soekeun di hareupeun nya keneh ya daleukeun ku sia aing butuh ka duit kos sia wek tah jang sia teu hayang aing dia taram dibikeun kai goblok orang duit palsu aslinya gadekeun sial tak kiai blon kiai aduh masyaallah kos heueuh bae Allah ulah sok diajak-ajak awak urang hareupeun ka Gusti Allah nginahin kira-kira. Nah, ya Kanjeng Nabi. Cik Kanjeng Nabi ya Rabbi in syita ataital mazluma minal jannah wa ghafartal zalim. Pang hampurakeun anu ngazalimna Gusti. Tapi falam yujibhu asyata arfata. Can ijabah ku Gusti Allah. Can ijabah. Berangkat ke Muzdalifah Kanjeng Nabi isuk-isuk subuh di Muzdalifah ngadoa deui ada doa. Ya Rabbi in syi'ta ataital madluma minal jannah wa ghafartal zalim. Di Muzdalifah karak fa ujiba ila basala. Dijawab ku Gusti Allah di Subadanan. Aing maneh keukeuh matu Muhammad anu ngazalim ge hayang bae kudu dihampura geus kajen nu zalim ge dihampura. Masyaallah. Etalah agungna Arfah, agungna Muzdalifah. Datang ka nu zalim ge tetep dihampura. Geus puguh nu dizalim teh mah dibere sorga. Kanjeng Nabi harita seserian senyum-senyum seri Kanjeng membuat perhatian para sahabat. Kok Kanjeng Nabi seserian kitu aya naon? Akhirnya terkuat si Abu Bakar Siddiq lantaran Kanjeng Nabi seri terus senyum seri ya otomatis ditaros pasalahu Abu Bakar wa Umar. Sina Abu Bakar jeung Sina Umar naros Tuhan. Tuhan ieu kok masih senyum-senyum seseri ada nu pohara emang naon aya naon gitu. Aya naon Tuhan. Kieu Abu Bakar, kieu Umar di Arfah kula ngadoa supaya di halampura kabehan alhamdulillah diijabah cuman enu ngazolim doang diijabah kula keukeuh supaya di hampura bae di Arfah can diijabah tapi ketika di Muzdalifah isuk-isuk masyaallah ieu ta di hampura ieu ayeuna pisan cenah cek Kanjeng Nabi di halampura kabeh
haju barang eta nu zalim dihampura iblis jujung kelannya datang ka beungeut tadi kitu-kitu tah make lebu make taneuh di kieu-kieu tah atuh kudu deuk teu sari kumaha ya sia na ngagoda sia teh kuari teu berarti gigirannya ada beungeut tapi nu di lebuan ka dieu kulantaran frustasi masyaallah iblis ge frustasi iblis ya cek yana teh ngagoda aing teh kamari-kamari supaya ngazolim terjadi zolim kuari dihampura keneh bae dah jadi kan katingali teh ku Kangjeng Nabi mah setan-setan iblis-iblis teh berlaga dihareupeun Kangjeng Nabi teh katingali cuman teh seserian Kangjeng Nabi pantes cek Abu Bakar teh kadeuleu mantap kuali setan teh kadeuleu nu aya di pundak nu aya di mata nu aya di ceuli kadeuleuan tah narangkol da kos bangkong gitu kuari cenah kadeuleuan teh ya aya lah sebagian nu kadeuleuan nu lolobana di mata teh kadari masyaallah aya nu di pundak di dieu macem-macem nya ai awewe mah tempatna 3 hiji di bujur 2 di susu nomor katiluna di biwir eta iblis balulu di dinya mun hayang nyaho sayang iblis di awewe di 3 tempat nu mantah kadeuleuna tepos padahal mah bujurna tepos tapi kadeuleuna ku bahenol amat sih eta aya jurigan di dinya pugu susuna ge hepek kadulna gede iblis eta sebenarnya aju nongholnya na ka dia sini pendi sini atuh dasar sia teh cunihin aduh saruana itu iblis bikangna ieu iblis lalaki dah atuh akur nah hiji jadi di dinya nah jadi katinggalilah iblis ku Kangjeng Nabi masyaallah Kangjeng inna adu Allah iblis lama alima anna Allah qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadhat turaba ja'ala yasuhu ala wajhi musuh Allah nu ngaran iblis ketika nyahoan Allah teh nyubadanan kana pangdoa kaula ngaijabah kana pamenta kaula ngahampura ka umat kaula tidak terkecuali iblis tujung kelan nyokotan lebu langsung dikabeungeut-beungeutkeun bari manehna ngejerit waya dong bilwail wel cilaka meunang ngagoda hese beleke hese capek supaya ngagolimnya daek ngagolim teh eta hasil godaan kaula tapi ternyata poe ieu detik ieu tuh naonan panggoda kula dihampura ku Gusti Allah fadhakani mara itu min jazai jadi kula seri jeung serikeun iblis lantaran iblis frustasi masyaallah kan nah iyalah ceritaan seputar Arafah seputar Muzdalifah Mina sampaikan ke haram selain cerita hiji 2 masyhur mulyana pohara jasa sehingga geus dosa anu nempel di awak balik ka dieu turun di Garuda kadeuleuna mah dulur urang kadeuleuna mah tatangga urang kadeuleuna mah guru urang atau murid urang padahal eta teh ahli sorga tarurun di kapal plak masyaallah mantap gegeran orang sono pluk aya jahe pluk urang dia pluk giliran aki-aki sono loh nah itulah ahli sorga guys tinggal urang anu ditinggalkeun ku maranehanana naon gawe urang nah eueuh deui pagawean urang iwal ti puasa urang iraha kiai isuk Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 9 poe urang puasa 10 na lebaran langsung mencit korban sarua sorga kene 9 poe mulai tanggal 1 urang duh cenah kiai poe Senin mah abdi mah ngantor teu kuat asana poe Salasa ngantor kene masyaallah abdi ka pasar nu ieu ka pabrik teu kuat asana lamun teu kuat 9 poe 7
7 PB guys, Senin Selasa Rebo tak mulai Rebo Kamis Jumat Sabtu Selasa. Kiai cenah Rebo sibuk. Asa mal bisa cenah abdi mah. 5 tuh 5. Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa. Tah, ya sakitu bae. Asana teu kuat cenah Kiai. Ieu boga. Siapa kudu disiadiakeun kampak asana mah. Tilu. Minggu Senin Selasa. Asana tilu ge. Waduh, ieu budak nawar keneh bae. Geus atuh lamun nawar keneh 2 bae Arafah, Tarwiyah Arafah. Masyaallah. Senin Tarwiyah. Man shoma yauma tarwiyah atahullahu thawaba Ayyub alaihi salam ala bala'i. Masyaallah. Saya jelema nu puasa di poe Tarwiyah tanggal 8 bulan haji bakal dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salam. Geus sajarita teh. Kangjeng Nabi Ayyub kasabaranana dibere balai nu sakitu poharana sugan aduh henteu. Sugan henteu. Allah. Pernah usul ka Allah ge eta be belbah bilatung teh bilatung. Nah iya langsung ka dieu tah kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang sakitu tah mangga bae tah Gusti kajeun cik Gusti Allah teu nyebut Allah ge jaya hate keneh geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta geus ku hate be ka hate di bilatung tah nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae. Itu bisa ya hate teh disalametkeun hate ku Gusti Allah. Poe teh ganjaran gede jasa. Nah, urang mah cuma puasa poe Tarwiyah dibere ganjaran sarua jeung ganjaran Kanjeng Nabi Ayub. Asal bukana sasiripit bae. Ulah make rujak, ulah make kopi, teh manis ulah. Engke betas Isa tah mah. Atuh kitu-kitu keneh biasa puasa urang biasa da ieu ganjaranna pohara Tarwiyah. Lamun puasa Arfa wa man shoma yauma Arfa ta'atahullahu tsawaban mithla tsawabi Isa alaihi salam. Sajelema nu puasa dina poe Arfa bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha emang Kangjeng Nabi Isa? Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia. Ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya naon. Geus kulantaran sakitu jawa anti bae kadan dunia, boro imbah. Tana sajengkal gitu. Mantak Isa al-Masih nya nama di mana bae. Tah ku embung-embungna balik ke alam akhirat kabejakeun boga dunia embung. Teu mulia pisan. Urang mah cukup ku puasa Arfa. Puasa Arfa geus poe Salasa geus urang nutup bae di imah geus. Asal subuh geus ulah dedeleuan ulah dedengan di jero kamar bae geus. Siapkeun bae remote. Ibadah ku ari hese mah. Di kamarna horengan keur maksiat. Ai baheula mah anak urang di kamar urang betah. Tenang, boga anak awewe di kamar be masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Neng bager neng batur mah kuncang-koncong neng mah di kamar be bunga. Kuari di mana anak? Alhamdulillah jadi di kamar be. Pace buka. WA-an masyaallah. Geus akhir zaman kuari di kamar, gua di kamar. Nah deres dong orang aki-aki. Aki-aki di kamar maksiat. Ulah sok nyilek ka dieu biasa bae. Atuh loba aja aki-aki gitu kunaon aju nyilek ka dieu. Tah, ya Arfa. Bahkan wa man shoma yauma Arfa taghfarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Saha jelema nu puasa di poe Arfa, Allah bakal ngahampura kana dosa sataun ka tukang, sataun kahareup. Masya Allah. Sataun ka tukang, sataun kahareup eta mah dosa geus we dihampura. Geus asal puasa Arfa geus teu kudu salat. Jauh dosaan pan urang atuh. Siapa endek deui kos kitu pan. Bloon.
nyaritakeun ganjaran anak jutu salat sia mah ngadedengekeun bae lah cak kieu gitu teh kudu salat jaga siampura aing bae panu disalahkeun keur nyaritakeun gede da ganjaran seperti eta masyaallah tak dibejakeun sote nginget-nginget bae ieu mah supaya tergugah mulia amat tarwiyah mulia amat arfah masyaallah kari hebat tah supaya orang tertarik sebab orang mah masih kene TK makan kos gitu mah dibere bodrek embungeun tapi bodrek sih daengkeun amis katana eta urang TK ge tah nyahona ka jeroan oh aya bapana leuleuk bulan arfah ka anakna teu puasa sia batur mah balalager tuh puasa kudu sia teu puasa carekan deui ku mana tah suku bapana teh sia tol sia tuh deuleu anak batur paruasa sia tarwiyah arfah aya sia henteu ngajawab teh budak atuh batur mah paruasa ge atuh bapana jeung mana balager sih sakieu teh ti keur ieu paruasa ieu mah jeung abah tok tinggal bapana bae heuh oge nya sakieu teh tah ada kurang ulah waka ditah ka batur ka anaknya tah kos kitu aya urang teh puasa mah dibalikeun ku anak batur mah paruasa ge bapana balager cek nya teh dibaheula puasa deh bapak aing ulah ngomong sia jeung ngomong deh abah puasa teu ye sia aing tak ka sia malikeun henteu abah heula puasa tapi li saku aing tungtungna mah lain dakwah pan ribut jeung anak tuh tah ieu bapana puasa mah kan teu kudu nita ka anak abah teu dahar kok mak puasa abah sia masyaallah tah abah sinarieun nyentuh gak ada hati cak abada sial-sial ting tak anak ibut sinarieun ka aing geuraheun lah masyaallah mun bapana tilak nonton TV anakna nonton isinin kira-kira isi minimal diletikeun ku nya kunaon diletikeun aya abah liwat isin aing ka abah abahna gedekeun deui ya teh geus penghormatan teh kebal-kebal mah lah sieun aya abah pareuman bae tuh gede kebal-kebal banget TV di pareuman bae jual ganti masyaallah ya iyalah mun dicaritakeun loba pisan puasa teh kudu ieu mah geus tarwiyah arfah nu bagusna isuk Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Nah, keperbuan orang lebaran terus orang mencit hewan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, lamun urang keur bahas tentang perang. Perang teh ya, jihad fisabilillah. Ngalawan musuh-musuh Allah supaya maca 2 kalimat syahadat. Lain kenapa dibunuh begitu saja lain. Ketika manehanana henteu ngucapkeun 2 kalimat syahadat silahkan bunuh, tapi ketika manehanana ngucapkeun la ilaha illallah ulah sanajan geus diagag-agag urang ulah. Sebab jihad eta lain ngabunuh, jihad eta nundukkeun qalbuna supaya nyana nurut ke Allah, iman ke Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sepanjangna Yahudi mah moal eueuh, sepanjangna Nasrani moal eueuh, sepanjangna kafir-kafir teh moal reda. Sebab lamun Yahudi eueuh, Nasrani eueuh dan berbagai kafir teh aya, atuh moal aya perjuangan bagi umat muslimin. Jeung di zaman Kangjeng Yahudi henteu selesai, malah lalumpatan nu bakal ngalanjutkeun nyana perang jeung urang Yahudi. Moal beres ka jadi aya bae. Tinggal kumaha urang menyikapina. Urang niat dakwah atawa henteu tinggal sakitu bae. DPR anu cicing di kursi embol-embolan niatna dakwah apa niat dunia bakal diperhitungkan ke di Rabbul Jalil di hadapan Allah. Bupati, gubernur, menteri, presiden nyana diuk di kursi eta niat dakwah apa henteu
ketika nyana niat dakwah aya nilai ke di Rabbul Jalil, ketika teu niat dakwah awas ya disate sia eta mah kajeun ku ieu kiai nu eungkeuy-eungkeuyan nya hedap ieu ge aya dakwahan teh eueuh nyana teh. Ketika datang ke pendopo, apakah nyana dakwah, apakah sakadar nyumponan undangan, apakah di balik undangan ayat titik-titik. Guru aing baheula orang Jogja 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Data gakuar inget bae titik-titik. Orang yang titik-titik eta titik-titik. Beda bahasa Jogja mah titik-titik. 5 tambah 5 sama dengan titik-titik. Oh, gari mah bingung naon titik-titik. Nah, ulah sok salah eta. Jadi sabahasa Jogja bagus gitu bahasa. Sok inget kanu kampanye di Madura teh. PKB zaman Gus Dur, kiai, luar biasa dakwahnya. Saudara-saudara sekalian, orang Madura pada itu nyaritakeun tentang kehebatan PKB. Enggak usah pilih yang lain-lain, yang jelas harus pokoknya mah kita sekarang punya partai PKB. Gitu. Kan ai urang mah PKB, nyana PKB. Sudah enggak usah pilih yang lain-lain, pokoknya PKB sudah selesai. Oh, barang pemilu teh PKB eleh. Petilu kabeh. Orang kiaina salah ngomong, cenah PKB, jadi petilu PKB eta. Nah. Salah ngomong sial. Aduh. Jadi pecat kata kiai jadi juru kamna. Siapa kain baca bisaan baik. Tah, udah salah. Nah, iya kiai bakal di dakwah lain itu ya. Lamun dakwah aya nilai daripada Allah. Detek ka mana dakwahna? Urusan manehana nurut jeung teu nurut, tapi urusanna lain urusan kiai. Tapi kiaina berangkat dakwah apa lain? Tinggal sakitu bae. Lamun dakwah cara dakwahna sia kos kumaha bakal ditanya ku Gusti Allah. Allah Maha Uninga. Sieun urang lamun dikadinyakeun sieun. Dakwah apa lain? Eta sok muludan saudara-saudara sekalian, hati-hati. Sebab mun Rajaban ketika Kangjeng Nabi berangkat Isra, Masya Allah, menemukan seseorang yang menggunting lidahnya, digunting. Wow, sampai bercocoran. Apa itu bercocoran? Darahnya banyak. Nyambung lagi pakai aibon kali ya. Disambungin lagi, ntar digunting lagi. Ada lagi yang bukan begitu, langsung aja digigit-gigit sama sendiri, sampai keluar nanas, sampai keluar darah. Masya Allah. Apa itu? Ternyata Kanjeng Nabi menjelaskan, itulah kiai-kiai yang suka berbicara, menasehati orang lain, tapi dirinya tidak memakai ilmunya. Bisa kabatur horenganan diri nama kabelum. Nah, eta kiai kan bari Rajaban, orang nyana ngomong eta nyana Rajabanana hayang kiki. Besok di leka dia tuh biasa bae sih. Siapa suka di nyari bae. Eta teu karasa tak urang teu karasa. Alhamdulillah cenah anak dan alhamdulillah opat panggung malam ieu. Beakeun ku sia panggung leg-leg. Nah, ilah caritaan agama jihad di Islam teh wajib jihad. Ketika Soviet runtuh di percaturan perpolitikan dunia, anu tadina 2 musuh teh, 3 bermusuhan teh. 1 komunis, 2 Islam, 3 Nasrani. Percaturan perpolitikan seperti eta. Aya Saddam Hussein teh beringas dunia teh. Sakitu nama sangkilang aya kitu naon gara-garana di Iran Ayatullah Khomeini lepas daripada Syiah dan lain Syiah, tapi dunia lumayan hudang, leuwih hudang deui ketika Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden tinggal salengkah deui Nasrani bertekuk lutut
diulinkeun. Tapi Allah belum menghendaki Soviet hancur. Tinggal 2 berarti kuari Nasrani dan Muslim. Kuari urang keur meujeuhna dikekeyeuk. Negara mana kuari nu teu dijajah ku Yahudi, ku Amerika. Urang kuari kan keur dijajah kuari. Urang teh keur dijajah. Geus sabaraha persen urang kekalahan urang politik dijajah, ekonomi dijajah, budaya dijajah. Masya Allah. Dengan kejadian WTC anu menggemparkan, ternyata horenganan satu cara untuk mengglobalkan informasi tentang memberantas terorisme dan radikalisme. Jadi geus teu meunang aya naon kuari mah hantem di urang kuari teh geus mejeuna ditinggalikeun ku Amerika. Awas ya macem-macem. Oh, moncongna geus dikapondokeun ya. Pokona mah geus ieu mah deuk salah deuk teu pondok mah deuk dibom bae ku aing cek. Jangan begitu dong, Bos.